Ya, sekurangnya nongkrong mah ngeunah di pos daripada di kafe kamur duit. Ya, di kafe mah duit itu udah naon deui jeung minuman mahal. Minuman lain minuman halus hungkul keur kanu awak teh galoreng ruksaknya ruksak atuh naon. lain. Pan urang teh sobatan teh geus lila geus tahunan. Ya, di leutik lain hayang apa ngaran asli urang mah. Mun hese ngaran asli mana? Mah nyari sobat geus lila ngaran asli nepikeun kata apal. Mana mah ngaran unggal poe ganti. Kampung udung, kampung ini. Teu ngaran mah angel we, urang mah pamere nu urang. Asli Ngaran mah GG Baran. Hah? GG Baran. Ngaran urang asli mana? Mana KTP. Lain menit nyurup jeung beungut teh. Ngaran GG. Kiraku GG Baran beungut. Tah nu urang pamerena kitu GG Baran ngan ngaran teh alus urang mah GG Baran teh loba artina aya artina. Alus di mana GG? Kalian ngaran tuluy jeung artina kudu boga arti anjing ngaran. Wah, di GG arti di mana, Bobong? GG teh Gunung Galunggung. Lebaran teh kue lebaran jadi urang teh lahir teh pas Gunung Galunggung itu tahun 82 pas kue lebaran bulan Juni. Jadi GG teh Gunung Galunggung Jeung kue lebaran GG Baran. Jadi GG Baran ngaranna. pantesan banget mana ini 3 kupat make ieu lahar. Oh. GG teh Gunung Galunggung. Gunung Galunggung. Kita bisa diaranan Gunung Galunggung itu bareng jeung ngabladungna Gunung Galunggung. Bareng pas tahun 82 cenah beja mah urang pas lahir mah bisa memobilan nu kusik da penting teh. Mobil sejalan teh pin ku kusik intinya cek beja urang cek anu ieu da urang. Saha nu mobilanna batur itu? Nya batur bodak leutik teh bobolosoran teh di nu kusik da jalan teh pin ku kusik abu vulkanik teh anu kanik. Oh, jadi ngaranna teh GG. GG Baran, GG teh Gunung Galunggung lahir tahun 82 pas Gunung Galunggung itu kue lebaran jadi GG Baran. Tapi normal mana itu? Lahir baheula. Normal urang mah tapi 8 bulan leuwih 8 poe, 8 bulan lebih 8 poe. Kan habis dileuwihan-leuwihan gitu atuh. Nya teuing eta mah pan teu ituna tadina ieu lemah gitu kandunganna cenah lemah cenah jadi lahirna kudu dileuwihan. Melaan rek borojol pi borojoleun isuk ditahan-tahan ku nu di dieu kudu borojolna dangke. Kira kieu teh deuk ngalahirkeun ditahan-tahan. Ditahan-tahan nepikeun ka dimpot-empot nepikeun ka urang ngilup lah Jika ka jero. udah modal ditahan-tahan. Kecuali lain kolot padahal mah pan aya pan disasajenan sangkan teu borojol ayeuna da kudu isuk da. Oh, Pan kumaha kala urang pan sok ieu lahir teh kade senemun lahir isuk kalana goreng ieu. Matak dipotkeun ka jero deui teh. Misalkan alus kak ningang kalana alus. Lain pantesan banget mana demek. Da diimpotkeun. Nya itu eta lahir urang GG Baran, GG teh Gunung Galunggung, kue lebaran. Mun waasnya eta gunung pun ngebitu maneh borojol. Atuh diadanan tapi maneh. Di adana nu adana ge riweuh tebalik ngelangsung koma tungkul. Kira ku langsung koma. Luas manehna pan adan ge bari jeung Gunung Galunggung itu iya panik nya. Panik ini serius adan langsung koma we Allahu somat kali itu tebalik. Tebalik cek kolot pantesan urang saumur pan urang teh babaturan teh geus tileutik nyoba teh. Pantesan disidik-sidik ku urang maneh jiga nu 3 ledung. Sing goreng teh tamat nu nya. Nya adan tebalik langsung komat. Langsung komat. Ari dulur sabaraha hiji ge? Dulur ari mun aya mah kabehna 16. Budak emak teh. Bisa teh naon 16? Urang teh budak 14 kabehna teh awe 2. Inu mana teh 16? Budakna 16. Nah, si teh teh naon? Kakak timnas. Lain kalau tahu lah, sendiri teh budak 14, boga adik 2 lalaki. Anu pagedena awewe 2, boga awewe 2. Ngan ayeuna mah nyesa 1. Nyesa 10. Nu genep deui. Ya meninggal dunia ngan nya kitu we maotna aya nu anehan kitu. Aneh kumaha? Nya eta nu hiji si Caca gitu ngaranna. Caca teh awewe. Lalaki. Oh, lalaki. Senang mah beungeutna jiga di dieu. Oh, maotna kunaon? Ngirik pisan jiga di dieu. Nya maotna ditajong kanyutna. Asli sumpah di dieu mah teu bohong. Kira ku maot ditajong kanyut ku saha cenah? Nya kulacekna ku kemul. Kemul teh rajek maneh. Kemul ari ngaranna mah Mulyana ngan di kemul-kemul. Rajek gege kene. Nya lancek ieu jadi lancek nasi Caca teh eta ngaranna kemul. Nah, bisa ditajong kanyut gitu ge. Para beuti kopi maklum ari baheula mah zaman goa.
Teu dijegeun ngadegeun. Tapi piraku gara-gara Cikopi nepi ka di Tanjung Kanyu. Di goa pedah manehna si Ari si Kemul hayang Cikopi anu aya sik-sik cawan geuningan di goa nabatok sik-sik cawan. Oh, anu dina sasajen. Masa sajen. Terus Ari nu hiji deui aya Cikopi pai tungkul. Tah Oh. moal hayang nu eta da ngeunah teh ya. cawan. Ari eta na kalau kacopot ku si kaca. Oh, maot. Di Tajong Kanyu teh ka hejo maot. Eta teh caca. Caca. Terus anu Nu hiji deui eta mah sedih oge eta mah. Lah? Teuleum di Pangandaran eta mah. eta Di teuleum di Pangandaran. awewe Kalak sarua. bisa teuleum itu kumaha keur Kalau ngojay. teuleum yang ngojay da mun mah jelemana sompral eta mah pan. Saha itu? Sareupna June ngaranna lagi si June. Ngojayna sarupna. Heeh, Dendi ngaranna mah Dendi asli. Waduh, halus ngaranna Demi ya. Maot. Cuma teh teuleum di Pangandaran eta. Dinya di dieu ge cek indung di dieu kitu nu maraosna kitu nu maot Lagi deui di teuleum Pangandaran. nu hiji. Nya nu sainget dicaritakeun mah eta dua nu di teuleum jeung Tagol Tajong Kanyutna. Parabot Cikopi di teuleum di Pangandaran mah eta mah Kali nu opat deui. sareupna ngojayna sareupna. Kali nu opat deui. Lopat 5 teuing po deui aya nu keur lahir gitu. Oh, iya ngobrosot maot lahirannya. Teu bisa sedih dari mah teu ngalaman teu ningali gitu. Oh, bener ada gege keur leutik kene ya. Sedih. Terorok jadi keur leutik. Oh, teu ngalaman tangi jeung lanceuk. Pengalaman di mah jadi ayeuna nyaritakeun asa teu sedih da teu ningali kieu tuh. Oh, Sedih. Teu lain tapi kalau bakti itu inung dirinya ya. loba inung di dieu mah. Inung di dieu Paraji. Oh, Paraji inung di dieu mah terkenal atuh sa Muhammad Muhammad Ma'amah ngaranna mah Paraji. inung mah teh Paraji. Sumpah demi Allah Paraji inung di dieu mah Paraji. Ai bahasa gege lahir di Parajian sorangan. Nya ku inungna ngana ku inungan Parajian kan hari mah geus Paraji teh ada si saborojol kitu eta hayang ditahan kudu ngajuru isuk ditahankeun 7 poe bisa ini da Paraji atuh da apal kelemahan-kelemahan Oh, apal salah ya. apal salah. Oh, jadi inung gege teh Paraji. Kadang inung di dieu mah ngajuruna bari nonggeng bari nyangigir kitu geus teu aneh borojol jiga kuda we ngajuruna kitu. Jadi geus lihai ngajukeun rek dikitukeun rek dikumakeun ya. Mamah ya. Oh, bener. Nah, tuh gege lain jadi Paraji. Kuatir mah si ketet adi di dieu aya nu Aya sekete. oh beja mah di dieu mah eta dilahirkeun cenah perlu ya cenah da ieu mah cenah budak teh cenah. Jadi keur hamil teh tetajong wae eta mah. Oh. Jadi kumaha Ini ya? di kanu jolangkeun digebuskeun dikitukeun jiga kuda terus ketet dilahirkeun borojol geblugun. Lain balik di Kanangharan. Nah, Aya rencana ganti ngaran. moal ngaran mah geus alus lumayan alus. Jeung ngaran teh mudah mengkanu ieu mah ngaran teh sok aya geuning si ieu mah asa budak teh ti orok ti leutik geringan wae gitu. Oh, iya ririwi. Ririwit geringan logon beja ieu mah cenah imahna cenah aya jurigan cenah Oh. diganggu ka budak padahal salah ngaran eta pan. Salah ngaran. Salah mere ngaran kuduna otong misalkeun Oh. ngaran otong jadi diaranan oding misalkeun kitu kan salah. Oh, jadi ngaran ge kudu aya hitungan ya. Ya, kumaha wedal kan jelema mah ulah sagawean nyieun ngaran ayo geringan. Ai gege can pernah geuring. Di dieu mah ti SMP deukeun ka ayeuna geus 37 tahun 36 tahun can gering-gering deui. Can pernah geuring. Ti SMP can pernah ngalaman geuring. Di dieu mah nyeri huntu atawa panas tiris mah gitu. Cikur we ada cikur di cager. Setiap kira aku nyari untuk kecikur. Hubungan naon tuh? Cikur model panas tiris begitu bawang bodas bageun di cikur cager. Jadi untuk Kan pernah ka dokter ini umur nepi ka ayeuna geuring ka rumah sakit dulu can pernah. Kan pernah ningali rumah sakit geuring ke rumah sakit. Cager ku sorangan. keur leutik kok pernah kerorok geuring. Can pernah jadi pernah teh ke SMP geuring teh ngan di mana di dia geuring bat dari dia pan lahirna Jeung Gunung Galunggung teh di ya. Gunung Galung teh Oh, jadi bener. urang mah aurana tinggi jadi karismana teh jeung hoda. Jadi mengandung hodang kelahiran di dia mah teh. Jeung hari lebaran pas Gunung Galung ditu. Mata dia ti lagi geuring aya sabulannya satu sekolah teh sekolah. SMP. Da teh ka dokter mah ubar lagi bari di mah. Nya sok ieu teh di nu ngimpi we tadi. Ieu mana mah senang ada angin kacang senang.
angin kacang di jam kuluk walu da impian teh sageurna kitu teh baik teh di Sukma kita yang angin kacang di kuluk walu Keur SMP teh dah. Eta geuring naon eta? teh geuring teh tilas tipes Tipes. didikeun ka leutik awak minum kieu dahar kita angin kacang terus kuluk walu sageur bener Teu ka dokter. teu ka dokter jadi sageurna geuring di mah ku impian kayak aya impian obatna da ngimpi gitu Ngimpi. nya di ngimpi obat Cenah bejana GG pernah ngimpi gelut jeung truk termos eta kumaha. Ibu mana ngomong ke urang si GG pernah nepi ka cenah pulang jentul 3 poe pada ngimpi cenah jeung truk termos gelut. lain teu pocong jeung model kunti nu kali itu Oh, atuh mah tuh horor teh. Sieun karieuna horor ini. sama penyaitakeun aku butuh tentang keseraman penting eta mah carita di boga carita tentang kunti nu kali itu. Eta mah kudu peuting dongengna.